kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa, bener kan? Bener. Tapi anehna eta Allahu wasallama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kafir teh asa geus dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakal disiksa bakal ceritana luar biasa sugan ngadenge ceritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh cek ieu pertanyaan yang sembarangan. Oh kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan mun teu boga kalapa tuh. Oh iya Bapak pertanyaan bagus sekali. Eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tak teh nyana keur diudag-udag orai oh jangan teu cenah tuh bae eta paeh ngimpi bae teh kanyahoan bener oge cek eta hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahna jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka surga di surga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung geusna dibandingkeun jeung mahkota masih kene muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas Nawas panggil gede panggil aya naon tuan raja cenah cek kiai bahwa di surga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka surga bakal dibere mahkota bener eta bener ngadenge di mana eta tuan raja ulah loba mah ulanan sia aing nanya ye eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut isina masih kene mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangyokoteun aing hiji bisa teh sia bisa lu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas biar ngapot mahkota mah eta tuh tenang bas bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae satu gerasi dan cokot nyokot keluar Abu Nawas sudah neangan atau itu Abu Nawas balik bae ngopi aja pemajikan cak pemajikan enak tadi raja kita nyokot mahkota di sorga jadi atuh bisa masalah tuh kayak manggil ya nana kok masalah Abu Nawas tenang bae Masya Allah ngobrol dengan pemajikan atuh geus we masalah bae besok dipanggil deui Abu Nawas hadap mana mahkota waduh perjalanan anak ini ya teh jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan kita datang atuh tenang we sia urang penting mah yeuna bae heula kaya mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah cek kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh pakai materai Abu Nawas oh kira-kira cokot aja tuh saya balik deh Abu Nawas kayak gimana ngopi deh jangan pemajikan cek pemajikan enak nah tuh nanyakin mahkota surga tidak dicokot aja aku masih apa tuh siap gimana tuh kalian cokot lalu bisa aja Abu Nawas ya aduh jangan aja pada siapa tuh siap baik kira raja iya ayo tak kayak gue tung aku mah lah masalah kos gitu ya panggil kedua kali panggil gitu kayaknya katilu kali Abu Nawas ulah main-main di raja si ai sanggup ai teh sanggup buta tuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teh sanggup disel sia ku ai oh ulah main
sel-sel baik cekan kuari mah kieu Tuan Raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pan Tuan Raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia naonan ya Tuan Raja deui leuwih naonan lu bener sih Tuan Raja mudas sabu papan teh kieu Tuan Raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang kadunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang kadunya sia sok macem-macem ye lamun lawang mah urang moal bisa keluar banyak urang jadi pepet malah bener oke sih aja aja teh jap pinter sih lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna pae Tuan Raja kajenting segede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang pae nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena lawang akhirat kuari mah deuk nanya bae deuk ulah heula raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae Tuan Raja paeh teh heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jaga geus sia budawas atuh kabeh gaya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang mah atuh kemana geus eueuh kuari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus Tuan Raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun henteu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus jidinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula Tuan Raja nyokot sorangan ge lamun Tuan Raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia kaing atuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal eta penasehatna nganasehatan apa henteu sih padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampu heunan teh nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawang bae cakna teh pan hebat eta walikullin darajatum mimma amilu wallahu a'lamu bimaradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babalas lima amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ye amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min syarrin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka jadi kabeh jin jeung manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajat lagi bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadian keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep hartina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sagoir aya di nyana darokatna 100%
tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka Gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah. Emangna di dunia gitu, di dunia mah aya nu geus kitu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria. Coba ayo ka ditu boro-boronya neuk nyumpunan hak buruh tubuh pemerintah ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu deuk ka dokter-dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur geuring mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus. Urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik derajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100%. Di wali gengke aya wali abdal aya wali nuqaba aya nujaba aya uropa aya asaib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah. Makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh ka handap tergantung kumaha pagaweanana. Kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina Jamul Jawa Media Haji eta teh ngaji zohir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maknun ku ari bayar sampah berarti ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah sebab naon ojo jeung dunia sampah tah mah kos kitu mah tahapan ikhlas tah naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajatna ngan sakikituna bae tapi kuari diikhlas tanpa hayang imbalan ai merema diterima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junid teh 2 juta tinggal Kiai Junid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal soplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junidna lamun berangkat mah tujuanana hayang upload ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaina mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kangjeng Nabi moal leungit tambah 2 juta mah jeung aya tulisanana di ditu moal di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat amun ka Singapura mah mahal ieu atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyah tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungikeun eta lah nu hese deuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji johar makmun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen orang ikhlas dah derajatna dirinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu
aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kiai urang jadi kieu masyarakat ge kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau apa sih eta asupna sial ta mobil bau hlek aing mah komo nu reuneung mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge ngolap jangan mah mobil bensinnya salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajat datu tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung elmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajat da turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makana nu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan Masya Allah ngantek hese urusan ikhlas na doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek Allah cekan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak di halain hadis cek Kangjeng Nabi ku Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke manusia teh asuka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah warung encan jadi pasar kabeh teh begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun keur jadi pasar teh imah urang teh kuari meuli HP jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bayar di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endeu ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar kaluar tina karamean pasar sebab urang endeu ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun nu mantap jelema di akhir zaman kuari endeu ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuat teangan kiai nu teu boga TV aya teh lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima aya kamari teu boga teu kabeuli lain nu kos kitu ieu geus we heset nunduk ka Allah teh heset nah derajatna datang ka dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahar aya aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus we sigan nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih tenggut kayungan gedaka angeunna hiji Allah deleukeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu kan tadi teh apaan geus tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu tah nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai buka showroom anu ieu bunta ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lewat langit biru wah blon kiai teu beunang aya nanaon aju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugi teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah ulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae aing teu butuh ka sia
teu butuh ka ibadah sia los sia ibadah jajang sia waktu ku aing layapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia geus aing pajar butuh ka ibadah sia podaran sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah geus pajar butuh dan rusak ku aing sia geus pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Zurrahmah cuman Gusti Allah nu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abang-abang Allah teh rusak bae sia ulah nyawa naon teu kitu teu adil ku bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Zurrahmah Gusti Allah mah kae heula ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijing juga ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Ay Gusti Allah henteu mabok loba musinah loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang kadinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya sakuasana kati urang ye ye akur ye kieu akur ye dulur di dieu kan anu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jam kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakieu ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sareng itu beres ya utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mah utusan Allah Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat teh utusan teh nyaritakeun tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui ieu tetep bae masih kene kos kitu kene nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun deui jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari ieu dagang kita Tanjung Priuk dagang emang balaleunna nya henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang karok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengekeun pangajian eta lain rahmat Allah teh naon aju ngalengis di jero hatena ieu jaheu nya beuh aing lamun teu kenal rahmat Allah mah tuh cek aing ge deres teh sia beuh aing kuari mah bisa ngadengekeun pangajian tanya saya anak abah mana dah marahan sia tuh saya alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak ge saha wah ieu budak asal kudu leuwih ngaji balik naon ya ngaji dakwah sak cenah teh lain salat nanti naon di mah karek ngaji doang kuari mah nu pake murjid anak salat doa antep kedua lah kayak gugaledeg deres abun pulang anak abun bapak nu eleh oge nya bapak aleuh karek datang gadegekeun ngaji bae saja geus uyuhan tah sakitu ge geus uyuhan kakarek saminggu sedeng aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek zakat teu daek oh abut-abutan bae di mana hotel didinya aya nyana di mana kesenangan didinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teh aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya lain rahmat Allah geus bae didinya siksa tapi Allah babari ku galedeg ku abek keluar aing bae juga bisa diadeng sasebeutna 20 urang mah kos kitu bae man adenge Allah bapak teh kitu sia abah bisa bapak ngaji bae geus abah maka majelis sia mah sifat zalim Gusti Allah nya kadenge nah jadi dicombo ku urang ya nah kalau luar kabeh anak kaliangan abah mah majikan abah ngaji iya nyeritain apa abah sia bae ngaji zakat mah nanti rahmatna ka karek datang ka ngaji doang mah encan zakat encan ke tungguan anjeun Muhammad maha kaya butuh ka kanjeng Nabi dakwah kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut endahan ka kanjeng Nabi nantem endahan ka kanjeng Nabi heureun aya sini Umar mah geus naik ku Nabi baliar
nu manjat iya sah iya sih artina dalil mun Allah ngersakakeun lekakeun Gusti Allah sedina Umar ya lemak kata alim ka mun Allah ngersakakeun bisa wa yastaklif wa Allah digantian numpadikeun sabada paeharan jangan bayasa kumaha Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin sakumaha Allah ngacadikeun turunan kaum manusia dia jauh ya kan Gusti Allah urang mah boga anak yang dikempit bae sisa baraha pasan ya anak aing teh nurut ka aing dipojit sia ku aing selama deuk kitu bah wah launan atuh bisa-bisa musnah Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad ku ari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosia ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi non bae sakitu aing gampang jasa ku ari si kupa bojong beak kabeh geus bongan domplengan malulu adidas segala niki buku nyeri ya jeung asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajen Gusti Allah awas kayak lenyapkan sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyur rahmah dedis jangan dahar di dinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan unggul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedeuh jeung nya ka urang nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga lain saminggu sebulan setahun tah lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa asa deuk bae ka surga asa dihareup bae ka surga pasti biasa husnuzon ulah ana inda dhanni abdi bi cak Allah ulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan aing mah ka surga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantak ajeun teuing tu salat sing gede sangka aya teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi nya boga sangka asal aing digaji ya daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantarannya anak yang boga rarasaan ieu boga rarasaan ceki aja tadi kumaha kira-kira ya di atuh deui kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan dihandapkeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa ulama sanajan tilok tahajud tilok bala teh mah tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aja perasaan atuh ieu mah kata bae ka surga jadi mah eta bagus sama sangkaan kitu teh nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gue lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya tuh, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja deh. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan? Ya kagak juga sebenarnya. Lu kerja apa aja itu?
Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue ya. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begini aja maha Allah maha gopur. Waduh bukan dalil tak budak. Ye, jawara ge bukan dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan. Deuk sangka kumaha? Jaing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus kayak hati letik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala kan jeung kumaha ge. Ye, kitu mah urang salat sok. Sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada. Mantap aing mah subuh mah qadaan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah. Jahes ba anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nangsa. Nah Allah man. Bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing. Nyalakeun ka Allah tolol tak budak. Tapi aing kodo kan ye atuh aing gede hate tetep sorga aing mah eta mah deres pas kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husuk atuh soal husuk mah dak lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah dudu husuk di mana salembur aing coba dengekeun husuk jeung malaya atuh lamun kudu husuk bae mah ka sorga atuh mah tuh sorga kosong nyalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetap aing bagus agak aing mah bisa-bisa sakit tetap sia itu husuma je aing kemari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang ditenget-tenget ku aing jangan ke dalil di hadapan Allah besi Allah nanya sia sabaraha tahun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarwa teu kabawa kunaon sia salat zuhur dengan zuhur henteu maka salat sunah tetep teu kabawa Gusti abdi mah nu pardu-parduna bae kata husuk pancak Gusti la nukallifu nafsan illa usaha waduh cak Gusti Allah malaikat ya balangkeun ka sorga ieu mah kieu mah geus segera geus waduh tah batak sakuran teu kudu bae ditalak ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah aduh mantep jasa si bae la nukallifu nafsan illa usaha geus sakitu talak malah rakaat awal rakaat kedua eta bae Pak salat maghrib jadi imam deui ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar rakaat kedua tadi bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar cak makmum mantep ye imam istiqomahkeun ye hebat imam ye keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede di dinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus dibersihan nu matak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ke jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawaduk boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu munek-munek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadi dia cokot jang meuli bensin teu bebe jadi ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit tadi jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeung babaturan urang neuk berangkat kadeuleu aya ieu Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh bener bae cek babaturan teh aing geus nyangka motor aing ku sia duit teh cokot ja aja rok aing cokot bisa-bisaan sakitu teh seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa coba lamun babaturan motor aing dibawa ku saya teu bebe kahayang aing teh beja atuh siap goblok siap awal siap enggak sah sampai di sini saja
pada orang teu ngeunah atau boga babaturan kos gitu. Masya Allah kos orang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Kurang dek berangkat boga duit aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya neng kakak nyokot duit kulanya dia teh anu eta anting dicokot di bisi kurang ngono ieu tuh naon ka tadi digeti kakak ieu ngeunaheun kana hate tis sate urang Masya Allah ada lagi kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa terpenting kakak aya Masya Allah tis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu barang datang kokoprak ke si kieu bae kokoprak urang ge datang aing lewat mana ye aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing nya geus koprak imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba pan eta tolol eta urang tapi maksakeun maneh kakak malih duit kulanya ulah tuh aing asup ulang dasarna emang turunan kakak mah teu beres tuh papan mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawah pan eta tungtung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang Masya Allah kan mantan ngangan pamajikan teh nu kos kitu tah neng leungit duit bola ka ditanya diuk heula Kak diuk kalanan nginum heula duit mah gampang diteangan Kak tapi pan kakak mun leungit teh seangan-anganna sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh pan urang ge tiis jasa aya atuh ka kamar ayo atuh aduh bacotan neangan pamajikan nu tiis jangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pemajikan lah kiai bisa baik di skatara di hatena gitu emangnya nama itu maksud bagus ya hatena maksud bagus tah di dunia mah kos gitu baik tetap boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang sarasa etik dunia mah kos gitu tapi di sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cek Gusti Allah penyakit ku aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teh aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina kana neraka pan eta bagian urang euy nu batak doakeun bae tah eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nasana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abe ieu kieu hayang jadi sorga boga pamajikan 2-3 opat ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah sia ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nyana ge ngana sehatan ulah coba lamun sia yang pepes hulu nyandung sia no aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye nu nyandung kana sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia yang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung ka ditu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah karena nggak babaturan deket akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang gede saya carekan kan salaman akur nya mah abeh aya batur doang ai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendeunan di sisina pancuran ditendeunan deui cai mancur ditendeunan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2-3 4 nya nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh aduh Kapolres ona aya senyum-senyum ieu bae tutut bae le manyun teh jadi sorga nu mantap ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese nu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye
nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah wah ieu di dieu isu ka mana ya isu ka mana deuk kumaha usuna gantung hapak di mah kitu nya eueuh bohong ngajan kumaha komo aju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu atuh puyeng dijieun ku saha je heuy teu cek awe akur namanya mah yang kitu bae panen ieu keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga beuh ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memoal kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesterna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar di handapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain di handap tapi di luhur buahna macam-macam hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh buah-buahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya anggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan ragam urang atuh tinggal di tempat di tegal di awal cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan aju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh Masya Allah irung mararancung bibir aduh geus asa nyaritakeunana nu mantak geus pokona lawas sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuting kumaha saraleungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh atuh lain sorga mah keneh ngising keneh bae mah atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres Masya Allah aju kesangna seungit teh ieu mah bener-bener sorga penyakit batin eueuh zahir karena resep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge oh hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar di handap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakiki leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha tah urang engke ngomongna di ditu ieu urang bae heula keur carita barang datang ka beka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga ujang sia ka sorga ka dieu wah pelukan urang kabeh wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna aduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget Masya Allah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir ka dieu sia ka sorga keneh ke surga sih ge akibat tahun sih maca syekh ulah di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat-berkat bener tadi kena mah ikhlas lah sakit teh dah ka surga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka surga kumaha ngomongna wa qalu ahli-ahli surga ngomong di surga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa ahli surga sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka surga abdi amal teh
iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku guru Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh nah ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di surga berbagai-bagai tahapan ke di surga nu bersyariat mah ayeuna di dieu nu bertarekat mah ayeuna di dieu nu berhakikat mah aya di dieu kabeh ngan ka surga tanpa aya ngunek-ngunek pan sia luhur amat pan aya ngahandap amat moal aya lantaran geus dicabut penyakit nu geus dihandap we senangku dihandapna nu di tengah senangku di tengahna nu di luhur senangku di luhurna lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabah nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan ke di surga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam wah nu matak urang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud suarana Masya Allah kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ye jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa Masya Allah tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerbegan aduh keboge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli tapi tak ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaohu nu abdi amal teh ieulah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga ku lantaran sabab di dunia na iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna tadi laula an hadanallah abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut teusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakituna bae tak ka surga mah ka surga ngan lewat neraka heula sebab kakarek hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyari ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngaleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ atuh ngaji ngadengkeun diajak ayo ngaji aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese teu bisa ngajawab isin aing ulah kayak gitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa robaan utang ka Ambon ge je coba tah berangkat jarak hidayatul irsyad ngadengekeun ojaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya nu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorok alfiyah bante ku kudu juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dan dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh maha kunaon sia indit uyang aing majelis ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ke cek balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun oke bah ulah mah di pondok bae heulanan mau dibiayaan ku aing kajeun lah dek sahirup-hirupna jawi kuda kula lain anak abah sia kos kitu atuh
iya dukungan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun kege nang Allah kege mere kakulalah di kumaha teh kumaha udah ngaji baheulana lain kitu bae sia umur 35 tahun kan ditanya anak sasi apa abah kan wisin mah geus kajian mah kula mah ngaji baheulanan boy ieu mah tegerja semua aja irsak da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik embung we betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh ini nikmat jasa indah jasa jana malam geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tahu urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik tah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum gitu tapi aya bahaya teh ustad ukur gitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min di akhirat asup ka surga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere surga laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah keur berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta rumah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deuh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas kata rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas kata rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener rasul aing teh nyata jasa rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu matak wa nudu dicelukan tilkumul jannatu ristumuha wahai ahli-ahli sorga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris ka sorga ieu teh bima kuntum ta'malun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal saleh tuh sorga jang maneh Masya Allah di Masar kurang teh melalui bendera-bendera dirinya ya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sina Abu Bakar diberi bendera Siddiq Sina Umar diberi bendera Al-Faruq bendera ki itu Sina Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sina Utsman bendera Zuhud terus bendera Sina Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gerak-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu surga tuh surga
urang geus siap, wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah kontingen percis urang kos dek musabaqah kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun dicidah teh amat make bendera ban urang deka mobil masing-masing, wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabelit pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel panghitungan urang Arab tempat bisa ngitung wahid iten talata arba'a khamsa sitta sab'a samaniya tis'a asyara 11 12 balik deui wahid iten talata sakurang geus tadi saged dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba'a geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh amel urang Arab bego aja dia tuh bisa ngitung ya nama dia bisa ngitung batuan ke orang ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh baik wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara atisa asyara idasar balik dari baik mal berangkat bebas deh orang Arab aduh maksud eta nah ku kasieunan hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep dah cek nyana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mah mimitiana di tukang wahid ieu teh tah kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah eta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kadina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus kadulu ngemprai urang saya lupa bae kan wah kelas noraga jonte sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak urang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cek malaikat usbab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah dulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji oh uristuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab laun bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannata yurisunna manazil ahli nar sanjana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah karempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok nang geus jelas cek nang geus jelas di itu kelurahan nang geus jelas RT nang geus jelas di presiden sama malaikat malik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pabalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza taqala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka herat karana maka rupiatil jannah li ahlin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh surga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya indah jasa keur alalai cerah katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di surga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia
nu di sorga teh itu nu mantap nyana deuleu tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh ka tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos ulang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol we aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawak maneh dulu geus bari mah kekepan bae tah si hideung ongan sia teu nurut ka aing abah geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teh sah geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia si hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung mah teh teu nurut ka kolot kaduhung mah teh teu nurut ka kolot kan eta cerita dunia ieu ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleu ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal soleh tah eta tempat sia oh anju ngana kikiwa atuh kami ka dieu kudu hei nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada tuh malaikat sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye kucing teh tuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di sono lain Haji Pendi ieu geus pede bae nya tah duata ge urang nu urang geus puguh aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui hei kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sabodo los tah los jang sabae sapa meunang urang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah teh surat-suratna BPKB na kabeh tah dikeun kabeh dibikeun ka malaikat balik los kanggeus hayang-hayang teuing aing mah kitu enggak susuratana nangis kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat enggak menjadi persulit ieu tanda tangan langsung ye atuh tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieu lah bahasana tilkumul jannah tu sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal soleh bentar kurang iman mah geus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji lagi kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagainya abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu iyalah amal soleh mantap urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa yang ngawarung gitu kan ya urusan tapi lah aing ngaji bae lah geus kajian teh tinggalkeun diomean ge jak aing moal bakal untung mun untung mah aing moal ngaji ieu ge tolol aya tungtungan kos kitu bae teh aja kurang lihat dagang poe minggu lah dagang ge rugi mah lulu mun untung moal ngaji anjing aduh teman-teman beres sama situ malaikat yang nyatet ke setengah hati udah ngaji beneran tante sih ya nah yuk cerita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris mah eta mah beneran mun anu mah gorenganan kos kitu tadi nak setiap jelema boga tempat yang pembalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir oh yang sia
ketika itu kafir karena lantaran ingat tempat kosong jam urang. Jadi setiap anu asup ka surga ngabogaan dua tempat, hiji nu asli, dua warisan di para kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap ulah aya paksa-paksaan la ikul hafidin. Teu aya paksaan dina agama, ulah maksa urang ka Buddha, ka Konghucu, ka Kristen, ka nyana daekeun atuh alhamdulillah, nyana teu daekeun jatuh kaya diwaris ku urang. Tuh sia jadi jawaban gua bener tuh. Enggak cek urang antepkeun Kristen Katolik ke ambalaya di neraka. Enggak, atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah, begitu urang di neraka kan mana tempat aing? Cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, boleh deh. Masya Allah, tinggal engke ngegrow ahli surga ke ahli neraka. Wanada ashabul jannah, kok ramai baik. Masya Allah, wallahu alam.